sana ya baru meningalian ieu teh Pak Noning namina teh bos anu palidinya nih kumina teh. Bos Pepe. Oh. Bos Pepe mah tuh di ditu di saung. Oh, di saung. Deket kula di saung di ditu. Pasti aya kitu. Aya. Ari teh. Tumbati dia sana. Iya, bade nganterkeun motor ieu teh. Mogok di motor aga ah. Di ditu tuh di saung. Ya, atuh nuhun atuh nya. Kami. Ya. Ayo mangga Barum. Assalamualaikum. Alhamdulillah euy. Setelan motor baudak teh euy. Balik-balik ulah saat. Nah, masukan ke balik embim. Aleta. Aduh. Yerup jelema kieu mah. Si Baron nya can setor-setor euy ya kieu. Nah jelema teh. Kieu cereugeun ieu mah ya. Wah, jigana itu jelema teh. Ah, lang sapeurkeun ah. Sapeurkeun heula sakedeung. Cager kumaha, Bos? Cager. Masalah motor asa kumaha? Setoran berarti ya. Ayo masalah setoran tuh Mas setoran gede ayeuna dapat tuh. Motor mogok. Oh, sok alasan ya. Sini aya nyaho. Sana motor di bengkel. Wan teu hirup. Saya mah teu aya nyaho mimiteuna ge beunang. Nya bekeun kita ge. Prosedurna kitu aya catatan di ditu. Restoran mah lancar. Teu aya nyaho. Bukan merendah ayeuna mogok. Ulang hese merendah. Aya penumpang oge. Ayeuna momen dipake merendah. Apa kita bisa didinya yang penting restoran aya motor tarik di arus gitu. Motor mabur cuma baik cekelaran ini dapat 10.000 karena ada yang motor mogok di rumah boleh jalan yang mau ganti coba mau jadi orang di rumah Pan uing mah teu aya nyaho. Berarti mah restoran mah aya meureun. lain gitu bos ayeuna eksetor kumaha motor nage mogok ayeuna aya di bengkel di ditu. Ieu pona mah setorana kudu aya heula ka uing ayeuna eta mah arek kumaha-kumaha terserah yang penting setoran aya heula ieu. Restoran kumaha aya penumpang oge mau bisa ditarik berenang aya motorna mogok mah Pan uing lagi aing. ayeuna motorna aya di bengkel eta uing tadi geus ngomong geuninganan Uruskeun ku Mang Baron bawa ka imah uing. motor mogok kan kumaha tuh berenang urang Teu hayangnya uing mah yang penting aya. lain gitu bos ayeuna meureunana motor di bengkel dibayar kudu kusaha ku sorangan meureun Bayar berapa kudu bayar aing. Tadi bayar heula teu hayangnya. atuh nah make ngomongna motor mulus atuh mun Atunya mulus di uing mah teu hayangnya hari itu ruksak kumaha oge penting aing mulus. mulus naon karek pake narik sakali arek kadua kali anak kuat terjadi ya teh ongko motor mulus cenah urang daripada ayeuna ngagantian kitu kieu ning keneh kumaha we carana urang mah Lain gitu bangun aing ngajakan gelut didinya mah. aya masalah gelut mah gampang hayo arek bisa arek galungan aja urang Nantang nih dia mah. Dinya mah aduh jelema balang sakit arek mayar sabaraha arek neungeul aing. Boro-boro jang mayar oge jang daang tadi dia mah beka. ayeuna urang mah asa dihina we motor cenah mulus kitu kieu bisa dipake usaha mah hinaeun aing. pake kudu ngahina karenan aing geus ayeuna kumaha tuh aing mah sok galungan-galungan jeung aing kumaha ya hayangna kumaha ayeuna kumaha Udah dibayar tuh aing mah. ayeuna geus ngahina keluarga aing terus ayeuna mikeun motor bejana mulus padahal mah cadu arek narik oge jadi hese buntu usahana kieu aya hayang mana kumaha ayeuna Bayar. heueuh piti mana rek mayarna motor lagi mogok Bayar karek narik sabalik cenah motor mulus kitu kieu aing sarua jeung ieu mana mah ngahina ka aing ngahina keluarga aing membayar. Dong geus cenah mah hayu gelut jeung aing hayu arek mah ayeuna mah geus teu bisa disabaran deui kumaha deui ku aing Ampun. aing teh usaha teh milaan naon bang keluarga daripada milaan sia aing milaan keluarga aing Ampun. tuh kumaha ayeuna ku aing centang ku aing Lunas. Lunas. bener nya lunasnya henteu ku aing tinggal ayeuna geus ya Lunas tinggal nyeri. Aduh. ayo lunas bener Lunas. lamun ke ngunggit-ngunggit ka batur loba omong kitu kieu ku aing ditayang di ka imah Lunas geus. Aduh. Aing
tumal ku aing jelema ku jelema sanana. Ayeuna. Hah? Lunas. Benernya tong ngomong ka batur. Aing boga hutang ka manehnya. Ya, mantau gaya nama daripada melaan jelema kitu nih keneh melaan anak pamajikan aing mah ayeuna mah arek nguseup we nguseup ayeuna mah lah. Bodoh teuing ayeuna mah kumaha yang penting mah bisa dahar anak pamajikan lah. Sugan aya milikna dina nguseup lah daripada minjem motor tepuguh eta mah. Karak mah boga usaha sakit-sakitna geus apes deui eta mah. Karek mah usaha geus loba dodojana. Meniti arek nabrak si saprol. Terus arek galungan deui jeung boga motor. Kumaha iya atuh usaha teh nya duh. Kieu carana mah nih kaneh. Ya tol jajar we nguseup deui ayeuna mah. Kumaha atunya? Nguseupeun mah kabangkurangkeun lah. Manya mah jajar heula. Nguseup ayeuna mah lah. Penting mah aya jang deungeun kejo. Kieu. Indah kieu nya batur malariweuh nguruskeun dunia. Nguruskeun virus-virus teh jelas. Aing boga hebring ya. Pokokna mah ieu mah si Bebeb pasti bungah lah. Nempo Bebebna balik mah hebring kieu warnana ge ngejreng pokona mah ya. Boga nu kieu mah aduh. Batu teh pan meureunaan. Panas nu dewek kieu mah aduh indah kieu bener nya. Ieu mah tigana teh. Kelilingan saya, Bebeb, I'm coming Bebeb, kita jalan-jalan pakai mobil, deh, gimana? Selamat pokoknya mah jalan-jalan mau kepanasan, deh, pokoknya mah selamat lah. Nah abet aing kukulilingan, deh pada ting lah, nu penting mah aing boga mobil, si embe belum ya, wah pokoknya mah ya. Pak, mau beresan pulang ke motor teh? Alhamdulillah mak beres. Tinggal Gawe naon? gawe budak gede gue enak mah. Udah gini kebaru kudu badak. Moal mak neangan di rezeki jang budak. Dareun budak. Iki eta naon anu ditukangan? Oh, ieu mah jang eta mak. Jang naon? Jang ngebugaan naon we. Arek nguseup deui. Daripada kegiatan atuh doakeun we mama meureun. Bener tong nguseup wae. Ayeuna mah hasil nu ayeuna mah meureunnan. Atuh tong nu kitu wae jeur-jeur we dibawa teh nu lain. Kamari can dimilikan ayeuna mah sugan we dimilikan mah ya. Kamari ge bebenangan ningan. Doakeun we kumaha ayeuna mah. Doakeun we sing hasil ayeuna mah. Sugan we nya, mah nya hayu. Dede tong ogonya, salim heula. Salim dulu. Dadah nya. Doakeun bapaknya sing loba ieu. Moal atuh mak. Bebeb. Arisia orang kaya. Nah, tampur apa lagi mak? Nyaho aing teh keur ngelapan si geulis yeuh. Teu nyaho aing teh keur ngelapan mobil anyar aing deuleu atuh. Hampura we da teh tempo, sorangan arek kusep buru-buru, babatur geus nunggu. Kalakuan dari jelema miskin mah nya. Kos deuleu ka deuleu tuh. Atuh sugan menang lauk emas beneran. Maknya aya emas jadi emas beneran. Eueuh, jadi tuna eueuh. Ai milik mah ti mana we beneran Pak. Ari ieu mah beuteung mah. Mane mah teu kanyawan gawena tapi boga mobil. Atuh gawe mah kudu kos tuyul. Gawe mah kudu kos tuyul teu kadeuleu tapi aya hasilna. Pantesan atuh mah mane mah ti beurang teh eueuh wae penting komo deui. Ku aing si dibawa kepala dusing geus nguseup itu nguseup lah. Dasar jelema teu boga mah di ieu we dihina ayeuna mah. Ngomong kana jelema teu boga. Ngomong teh sangeunahna we. Ngomong kana maehna beunghar. Sugan we ayeuna menang milikna. Menang lauk segede panto sade. Meh mah 3 RT-eun mah.